medar deui, ngahanca deui, tur ngahibur deui wargi Dahlia dina radiona sewang-sewangan kupidangan dongeng Sunda ti Dahlia. Anu dijomantarakeun 3 Lura 101,5 FM Radio Dahlia. Dina jejer carios si Konceleng Wilujeng ngadangukeun. Dahlia, si Omot Awel tos muka rahasia ngenaan diri naka Mang Odek, kalayan Mang Odek diajakan tumetep di tempatna Eyang Widi Sakti ku si Konceleng atanapi Omot Awel. Urang lajengkeun serial Si Konceleng dina jejer carios putus Si Konceleng tanding titisan siluman karya Bagus Respati. Wargi Dahlia urang caturkeun di tempat sejen Barjaya harita maksakeun maneh datang ke alas waringin nepungan Cigarang Larang jeung Nyai Wulung. Kedatangan Barjaya langsung dibagiakeun ku Cigarang Larang jeung Nyai Wulung. Harita katingali Cigarang Larang langsung tumanya ka Barjaya tetepanana anu seukeut nyentarkeun hate Barjaya. Maneh geus datang deui ka dieu sia Barjaya. Anda perhatikan ku aing sia teh maneh teu mawa naon-naon geuningan. Maneh teh geus poho kana janji. Apanahan sok aing jeung indung aing lamun datang ka dieu deui maneh kudu bari ngaguduk babatokna si Omot Awel jeung si Bogel teh balegog sia teh. Nyai Wulung indungna Cigarang Larang nyobaan nangkeun Cigarang Larang sangkan ulah kaburu nafsu heula. Tenang Garang, maneh ulah waka ngambek. Bere heula kasempetan Barjaya pikeun cumarita. Sabab manehna moal samata-mata datang ka dieu, lamun moal aya nu ditepikeun ku manehanana. Barjaya, coba jelaskeun naon maksud maneh datang deui ka dieu bari teu mawa hasil pagawean. Sok omongkeun Barjaya. Barjaya ngabagikeun panetepna ka Nyai Wulung jeung Cigarang Larang, teu lila terus muka caritaan. Kieu ieu teh Garang, ke tenang heula ya supaya akang nyarita bisa jelas ya. Terus terang pangna ayeuna datang teh lantaran akang nyorang kejadian anu memang di luar dugaan ye. Luar dugaan kumaha maneh ya? Coba gancang jelaskan ka aing. Ngan maneh apaan geus nyaho kana omongan aing teh. Lamun maneh aya dina kagagalan aing nu bakal ngalakukeun tindakan ka maneh. Masih inget keneh teh sia kana omongan aing teh? Masih. Jadi kieu kejadian anu di luar dugaan teh. Akang panggih pisan ya jeung si Omot Awel katut si Bogel. Harita teh panggih sakaligus jeung duanana.
Tanu saterusna dohanana teh ijen jajaten jeung akang. Satadina mah lamun panggih saurang-saurang masih gana, akang bakal mampu ngabinasakeun lawan. Ngan lantaran akang kudu nyinghareupan 2 lawan sakaligus, akang teh jadi kawalahan. Nu matak akang teh gancang we nyalametkeun diri. Jadi ku ijiran akang mah moal bisa ku sorangan mah pikeun nyingkirkeun eta 2 jalma teh ye. Si Omot Awel kudu disinghareupan ku Igarang. Si Bogel mah bagian akang we lah. Nu matak ayeuna akang ngajak ka dieu datang nepungan teh sanajan era-era oge lantaran hayang minta bantuan ka Igarang. Barjaya kalayan teu pati lancar nyarita lantaran sieun sedengkeun si Garang Larang katingali paromana jadi leuwih gereng. Kitu nate lantaran geus bisa ngarti yen Barjaya geus gagal dina ngalaksanakeun parentahna. Malah datangna ayeuna bet kalah ka terus minta bantuan ka manehna. Si Garang Larang mun sareng ka Barjaya telila terus nyarita deui. Balagog, siapa Barjaya? Bontong ka dia kalau kang adon minta bantuan ka aing mas ya. Wah gelo manya teh Barjaya. Ku aing pan geus diomongkeun sia goblok. Maneh kudu ngabuktikeun kasatiaan maneh lamun hayang diaku balat ku aing. Kudu mampu ngalaksanakeun perintah aing sajurig. Ayeuna kalak kieu patut sia keur naon aing boga balat. Maneh eueuh gunana lamun kieu mah Barjaya. Ayeuna maneh ditindak ku aing sakalian sia. Leuwih hade ku aing maneh dikoncoran. Sabab keur naon aing boga balat anu siga maneh deula sia. Paroman Barjaya geus sepak pias teh getihan. Parona oge katingali kekereuceuman siga nu rek mewek lantaran ngadenge caritaan ti si Garang Larang anu saperti kitu. Ngan masih kene untung keur Barjaya. Lantaran dibela keneh ku Nyai Wulung. Tenang heula Barjaya, tenang Garang. Aing kurang panuju lamun maneh ngalakukeun tindakan binasa ka Barjaya. Sabab jelas bakal ngarugikeun pihak urang sorangan. Barjaya pangna datang ka dieu teh lantaran satia ka urang. Ngan lebah dieu urang kudu ngarti Garang. Kamampuan si Omot Awel jeung si Bogel anu maju babarengan ngahuruf Barjaya ngajadikeun lakon gawe Barjaya gagal. Jadi maneh salah mun terus nindak Barjaya. Bela si Barjaya sia sagala rupa dah. Sok ayeuna pikir ku maneh mah Wulung. Karena naon urang boga balat lamun terus ukur ngaripuhkeun deui ka pihak urang. Keur naon? Maneh oge kudu caang boga pikiran teh. Ceuk aing oge maneh kudu tenang heula Garang. Omongan Barjaya tadi ku aing bisa kaharti. Malah bener cek Barjaya yen keur nyingkirkeun 2 mangkluk teh teu bisa ukur ku Barjaya sorangan, tapi kudu ku maneh jeung Barjaya. Si Omot Awel bagian maneh, tah si Bogel bagian si Barjaya. Sabab si Bogel geus kaukur bakal mampu diungkulan ku si Barjaya. Barjaya netep antep ka si Garang Larang bari terus nyarita deui. Tak gitu maksud akang oge ye gitu pisan. Da lamun ijen jajaten saurang mah nya teu maju sakaligus pasti akang oge bakal mampu. Ya akang leuwih hade terus terang bebeja ka dieu we. Tandana akang bener-bener satia. Sanajan nepikeun ka dibinasa nya keur akang masuk gemah. Sabab akang geus ngabuktikeun kasatiaan akang ka Igarang. Kangaranan Barjaya anu memang bisa ngarekat carita katambah ku Nyai Wulung dibela. Si Garang Larang jadi leler ambekna. Ngartieun siga nama carita Nyai Wulung anu jadi indungna. Lamun manehna ngabinasakeun Barjaya mangka geus bisa dipastikeun pihak si Garang Larang anu rugi. Si Garang Larang rutret ka Barjaya jeung Nyai Wulung telila terus carita deui. Jadi sikap jeung tindakan aing anu saterusna kudu kumaha ya teh? Coba mana aya pikiran naon mak? Jadi ceuk aing mah kieu. Maneh kudu indit jeung Barjaya pikeun nyingkirkeun eta 2 mangkluk. Sabab lamun
dililakeun diantepkeun bisa bae nyusun kekuatan anyar gesan jeung hareupan kekuatan orang. Anu mata kudu buru-buru ditindak. Ngan ayeuna aing rek tumanya ka maneh Barjaya. Di mana dumuk matuhna eta dua mangkluk teh? Nya si Omot Awel jeung si Bogel. Nyaon teh maneh? Aya lebah dinya mah ugo bingung ya teh. Sabab di pihak orang taya nu nyahoun saurang orang oge di mana padumukan eta dua jalma teh. Ngan anu jelas si Omot Awel jeung si Bogel bakal aya datang di mana lamun aya gangguan ka si Hambali jeung Injani. Kumanta kadatangan eta dua jalma leuwih ti heula memang kudu dipancing ku urang. Tapi kan mancing kedatangan si Omot Awel jeung si Bogel eta bagian mana si Barjaya? Anu jelas aing bakal ingit kabaturan maneh. Eta dua mangkluk kudu buru-buru dibinasakeun sabab bakal jadi gangguan kana kelancaran urang. Kitu dah. Siap. Coba. Nya kitu bener. Si Garang Larang bari neuteub seukeut ka Barjaya bari terus nyarita deui. Enggeus we kitu aya nama Barjaya. Sakumaha nu tadi diomongkeun ku aing teh bieu. Geus ayeuna urang laksanakeun heula. Keur mancing kadatangan si Omot Awel jeung si Bogel eta bagian maneh? Aing tong diajakan mikir deui ngeunaan urusan anu kitu patut masyarakat teh. Ngarti atuh ieu. Nya syukur be atuh ari kitu mah. Akang boga keyakinan si Omot Awel najan punjul ilmuna kang haranan si Garang Larang anu tandang mah moal make kudu teu mampu ngungkulan ilmuna. Akang yakin lamun si Garang turun ya turun leungeun. Tangtu sagalana aya dina kalancaran. Anu mata ke Bandungan kumanya Barjaya. Terus terang aing oge jadi penasaran yang nyao pikeun atau nepikeun ka kumaha tah kemampuan eta bangkok mangsa icen jajaten ngalawan aing. Lumatak jeung aing ayeuna mamantogna si Barjaya. Nyai Wulung hatena ngarasa bunga sabab si Garang Larang anu jadi anakna. Lea hatena ngagugu kana rancang maranehanna. Aing sugema jeung suka hate ngadenge omongan maneh Garan. Paceng kadan di antara orang eta mangrupa kelemahan anu bakal nguntungkeun keur musuh urang Pikirkeun ti ayeuna ku maneh Barjaya. Kumaha carana si Omot Awel jeung si Bogel aya datang. Beungpeung si Garang Larang anak aing geus nyanggupan pikeun nindak eta mangkluk. Leuwih gancang tindakan orang tangtu lebih hade. Ngeunaan eta mah geus dibayangkeun ti ayeuna oge kitu Nyai. Malah boga kayakinan eta dua jalma geus pasti datang. Sakumaha anu dijelaskeun ku Nyai tadi. Sakur musuh-musuh urang anu bakal jadi gangguan memang kudu buru-buru disingkirkeun. Sabab bisa bae nyusun kekuatan anyar anu saeutik gedena bakal jadi gangguan keur urang. Mari sakalian ngabuktikeun ka dunya kajawaraan. Sahabai anu wani ngalawan ka si Garang Larang, tirang tu bakal ngajampana jadi bugang ngajeler jadi bangke. Rada kabeuli oge sigana mah hate si Garang Larang ku caritaan Barjaya dina waktu harita. Anu matak ambekna henteu kateterusan. Gangaranan aya kasapukan kitu mah si Garang Larang jeung Barjaya terus arinit lunta ninggalkeun alas waringin pikeun ngalaksanakeun pamaksudanana pikeun nyingkirkeun si Omot Awel jeung si Bogel.
Wargi Dahlia urang tinggalkeun heula kaayaan di alas waringin, caturkeun di paguron macan bodas. Hambali jeung Injani keur nepungan Rahmi anu keur aya di kamarna karek beres ngalahirkeun orok awewe geuningan. Hambali jeung Injani pada negerakeun ka bunga hatena sabab Rahmi geus ngalahirkeun kaayaanna salamet. Injani netep antep ka Hambali tadila terus muka caritaan. Emplong tos kieu mah Rahmi. Orok tos lahir. Duh mi gelis sapertos biangna. Tenang ari tos kieu mah nya. Nanging ulah seueur gerak saurma paraji oge. Rahmi kedah leres-leres istirahat ayeuna mah pulihkeun kasehatanana. Sanes kitu apan Kang Hambali? Bener eta teh. Injani urang memang kudu muji syukur kanu agung anu kagungan marga dumadu jisim. Margi ku kersa mantena jabang bayi anu dilahirkeun estuni mulus banglus teu kakurangan naon-naon. Janten ayeuna mah Rahmi kedah tenang. Kudu loba rewangan deui gitu maksud teh atuh akang jeung ieu Injani tangtu bakal milu nyaah sarta merhatikeun tuang putra gitu. Rahmi ngabagikeun paneuteup ka Hambali jeung Injani bari terus kedalisan. Ngaturkeun nuhun kana perhatosan Kang Hambali sareng Ai Injani. Pananging punten abdi aya paneda ieu ka Kang Hambali. Kitu oge upami salira kersa margi kedah kasaha deui abdi ngadugikeun ieu paneda upami sanes ka salira Kang Hambali. Nah, kumaha kitu? Cik. Coba jelaskeun ka akang. Asal memang ku akang bisa kaharti tur kadada sarta kaduga ieu geus tangtu. Naon anu diharapkeun ku Rahmi ku akang bakal dilaksanakeun. Muhun ieu Kang Hambali pun anak ieu nama tos lahir kalayan salamet. Nanging sakumaha ilaharna jabang bayi anu dilahirkeun tangtos kedah kagungan ngaran panginten. Tah ayeuna abdi neda kajembaran manah Kang Hambali supados masihan ngaran kapun anak kitu tah maksud abdi teh Kang Hambali. Tacan oge Hambali ngajawab kana caritaan Rahmi harita kaburu aya salah saurang murid macan bodas anu bebeja. Cenah aya tamu duaan lalaki kolot jeung awewe ngorak keneh keukeuh hayang panggih jeung Hambali. Ganjang harita Hambali jeung Injani muru ka rohangan tamu. Tetela anu datang teh Ki Bajuri jeung Mayang Sakti geuningan. Salaku pribumi harita Hambali jeung Injani ngabagiakeun anu datang. Puguh Hambali kungsi jadi pupuh paguron gabungan jadi kungsi apal ka eta dua jalma anu datang. Teu Ki Bajuri anu muka caritaan ngajelaskeun maksud kadatanganna dina waktu harita. Oh, urang ngarasa kaget ku kadatangan kula duaan dina waktu ayeuna ieu Hambali. Oh terus terang pangla ayeuna datang ka dieu teh lantaran menang pancen ti Pupuh Barjaya. Tumali ayana kanyataan anu teu bisa dipungkir deui ngadahan masalah pribadina Pupuh Barjaya. Mayang Sakti neuteup antep ka Hambali bari terus mairan caritaan. Jadi cendak nama pangna ayeuna datang ka dieu teh lantaran boga tindakan atau pibohongan tindakan Hambali anu henteu asak sasar. Anu sok padahal eta tindakan teh kabilang kacida salahna. Sabab geus ngaruksa kana kahormatan pribadina Barjaya salaku pupuh paguron gabungan. Hambali kerung manehna teu ngarti kana guaran caritaan ti Ki Hambali jeung atau ti Ki Bajuri jeung Mayang Sakti. Teu lila Hambali terus tumanya. Ke punten sakedap ieu teh. Terus terang sim kuring masih acan ngarti ieu teh kana maksad cariosan salira duaan. Cobe anu langkung jelas kumaha ieu maksad anu salaresna teh.
Margi ku emutan simkuring raraosan mah teh nyeun masalah naon-naon sareng Pupuh Barjaya teh. Saterusna ku Ki Bajuri jeung Mayang Sakti dijelaskeun maksud kadatanganana anu langsung menta kajujuran hambali anu geus ngampihan Rahmi sira cicing di dinya. Ki Bajuri jeung Mayang Sakti bangun anu yakin pisan yen Rahmi teh memang aya di dinya. Pupuh be hambali jeung Injani jadi silih teuteub ngerasa kaget anu lain di kieu. Nah, sabab rahasia teh bet kalaka bisa bocor saperti kitu. Ki Bajuri harita mungkas caritaanana di barungjeng neuteup seukeut ka hambali. Jadi ayeuna mah mending keneh ngaku. Baraka sajujurna ka kula duaan hambali. Geus teu kudu mungkin. Sabab lamun mungkin kula bisa ngabuktikeun ku sorangan ngeunaan kaayaan Rahmi anu memang kakarang ngelahirkeun orang awewe. Anu badak mending keneh ngaku secara jujur. Harita Mayang Sakti oge milu nambahan caritaan Ki Bajuri. Terus terang, ieu kaayaan teh kudu di Balungbang Timurkeun hambali. Sabab keur pihak Pupuh Barjaya mah tug nepikeun ka Kiwari henteu rumasa nyerahkeun Rahmi. Jadi nepikeun ka ayeuna eta Rahmi teh masih keneh katalian hukum salaku pamajikanana Pupuh Barjaya. Sakudu nama hambali teh datang sarta ngajelaskeun ka Barjaya ngeunaan kaayaan Rahmi anu aya di dieu. Ieu kasalahan hambali. Anu jelas kawilang ngaruksa kana kahormatan atawa ajen dirina Pupuh Barjaya. Sanes kitu Ki Bajuri? Oh iya benar. Dari kita bisa lagi bos. Jadi jelas nama kudu Balungbang Timur sakumaha bistina. Bisa dibayangkan ku hambali lamun anu tumiba ka Pupuh kajadianana teh ka alaman ku hambali. Hambali udah bener bakal sarua we kitu. Ari ceuk kula mah anu batak wayahna urang ngariung di Paguron Jayalaga sangkan segala rupana aya dina kaberesan. Ki Bajuri jeung Mayang Sakti meh teu mere kasempatan ka hambali jeung Injani pikeun cubarita. Akhirna mah hambali kapaksa nyarita balaka ka eta dua jalma ngeunaan Rahmi anu aya di dinya. Dasarna mah taya lian lantaran ngarasa karunya ningali Rahmi anu keur kakandungan bade rek luntah sakaparan-paran. Hambali ngabagikeun paneutupna ka Ki Bajuri jeung Mayang Sakti bari terus cubarita deui. Jadi keur simkuring oge ieu pun adi. Taya maksud anu lain kajabati kurasa karunya. Sabab dina mangsana cumarita teh Rahmi teh butuh pitulung oge panyalindungan. Taya maksud keur simkuring ngerek ngaruksa kahormatan Pupuh Barjaya. Janten muga kauninga ku Ki Bajuri sareng Nyi Mayang. Simkuring taya maksud anu teu puguh. Oh, namun memang gitu. Ya, akhirnya melalui hade hambali oge Injani salaku saksi. Urang datang we ka Pupuh Barjaya, urang Balungbang Timurkeun ieu kaayaan supaya ulah aya kasalahpahaman. Ya nanti eta ari geus Balungbang Timur batang tu moal aya di gantar kakaitan bakal ngarasa bungbas hati urang masing-masing. Sabab keur Pupuh Barjaya mah tetep dina sikap pamadegan nepikeun ka Kiwari oge teu rumana nyerahkeun Rahmi. Hambali ngabagikeun paneutupna ka Ki Bajuri jeung Mayang Sakti bari terus nyarita. Memang lersan dieu simkuring rumaos sepat. Namun sakumaha anu dijelaskeun tadi ku simkuring. Dasar tinimbanganana mah teu aya deui kajabati hoyong nulungan. Tumali ningali kaayaan Rahmi anu memang butuh ku pitulung. Ya, kitu apan maksud urang mah Injani? Laras kitu kan. Nanging ku emutan. Pami memang leres Balungbang Timur. Eta langkung sae ari sanggem abdi makan. Teu aya lepatna upami urang ayeuna dongkap nepangan Pupuh Barjaya. Margi upami henteu kitu tangtos engke teh bakal jadi salah paham anu panjang panginten kan. Lantaran
masing-masing pada ngaraos leres dina pamadeganana. Ki Bajuri umut-umutan ngaringet caritaan deui Injani anu seperti kitu. Nah, gitu Jai. Ya benar. Benar caritaan teh. Panuju kula mangadengin oge. Jadi kacin kada nama wayahna hambali gitu deh Injani. Ayan miluka tempat Bobo Barjaya. Terus beres Balumbang Timur mah tangtu jadi tenang ka urang oge gitu. Ya tetep dina hade mah mual tenang hambali jeung Injani oge. Sabab ayeuna mah kaayaan rami di dieu geus lain rahasia deui. Mayang Sakti milu mayuran caritaan. Urang geus teu kudu loba catur tanpa buku ari tos jelas kieu mah Ki Bajuri. Sakumaha anu biar dilisankeun ku Injani tadi. Nya ayeuna mah hayu be. Urang babarengan nepungan Pupuh Barjaya. Tah kumaha lamun kitu hambali? Bet piraku nolakana eta pamaksudan anu hade. Sim kuring nya seja ngiringan we kana pangajak salira duaan. Sakumaha anu disanggemkeun tadi ku sim kuring. Memang taya niatan naon-naon keur karahmi teh kajabat ti hoyong nulungan. Atuh ayeuna aya upaya kanggo Balumbang Timur betiraku deui sim kuring bade nolak. Kumaha Injani rek milu ka ditu atawa di dieu bae? Langkung saya abdi ngiring kan. Supados tiasa ngiring ngajelaskeun ka Pupuh Barjaya. Ya naon rupiah anu dilakukeun ku urang taya maksud pikeun ngaruksa kahormatan pribadina Pupuh Barjaya. Ki Bajuri netep antep ka Injani bari terus nyarita. Oh, dah, dia tu hari gitu mah. Nah, yo adu ayeuna mah, urang ngeureuyeuh we lumampa. Ampura yo, kula duaan lain arek pipilueun kana urusan anu sejen. Mohon memang dipentes ku Pupuh Barjaya lantaran kula duaan neuneun rasa hormat dina harti ngajenan ka Pupuh Barjaya. Kitu deui ka kula warga di dieu. Ayeuna datang ka dieu teh pikeun negarakeun ieu pamaksudan kitu tah Injani. Dan pinuhun Ki kaetang upaya anu memang sae. Sakumaha anu dicaurkeun tadi ku salira duaan. Memang abdi sareng pun lanceuk kang hambali oge dina hate leutik mah. Jelas teh acan ngaraos tenang ku ayana cerahmi di dieu teh. Manawi abdi kalintang satuju kana upaya salira duaan dina waktu ayeuna. Kembali ngabagikeun panetepna bari terus cumarita. Mohon mangga atuh bade angkat ngabujeng ayeuna mah Ki. Sim kuring oge nya hoyong enggal tepang kalayan Balumbang Timur we sareng Pupuh Barjaya ieu teh. Sanggeusna aya dina kasapukan kitu mah harita hambali jeung Injani Katut Bajuri jeung Mayang Sakti harita pada miang rek nepungan ka Paguron Jayalaga gesan Balumbang Timur. Sakumaha anu dicaritakeun ku Ki Bajuri jeung Mayang Sakti. Wargi Dahlia geuningan tos teu nyekapan deui waktosna kotos mepet ka tabuh opa. Urang ecakeun deui heula samentawis serial si konceling dinten ieu. Insyaallah enjing urang lajengkeun deui. Urang teraskeun deui. Urang hanca deui enjing dina waktos kalian gelombang anu sami. Dongeng Sedati Dahlia di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung. Atuh sim kuring dinten ieu anu mancan tugas Punten Mary amit mundur amit mungkur kasadayana. Wilujeng kantun hatur nuhun kana sade paratosanan hapunten samodaya kekirangan sareng kelapatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantang radio Pantang Dahlia enak-enak langgamnya Dahlia perungah gugu goyang. Wargi Dahlia cag heula urang ecageun heula dugi ka dieu dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu dina carios si Konceleng tong hilap ulah dugi ka kantun enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami mung di 101,5 FM Radio Dahlia. Wilujeng kantun permios